Coba Pak nyalakeun beres tugasnya. Alhamdulillah ngahibur panganten parantos atuh mau ido hasanahna parantos. Tong lila teuing karunya itu Cep Ridwan geus nga-WA ka Uwa, nga-WA ka Bapak. Wayahna tong lila teuing ieu abdi geus kukurunyudan ieu. Nya Pak atuh wan hampuranya ti akang. Moga-moga sing ginulur karahayuan, sing bahagia di dunia jeung di akhirat wan. Hampura mah bisa monok. Rek naon monok di dieu? Tadi nama hayangnya lalajo tuh. Streaming engke we streaming wan nya parantos bah syukur jeung silain geura istirahat ke itu boro-boro istirahat Bapak abi terek asup deui ka koper. Anak-anakan teh alhamdulillahirabbil alamin ucu nyaeta teu aya sanes dina pagelaran wayang menyaeta ieu teh idholu surur. Ari idholu surur teh ngasupkeun ka bunga bisi meureun aya dulur-dulur urang anu boga kabingung kasusah meureun ai ku dihibur marada aya kaberag-berag tah eta teh salah sawios dina ibadahnya ucu. Ibadah keneh alhamdulillah pagelaran anu digarap ku Sabta Pangrungu Pujaran Putu Girarja 2 dina raraga tasakur binikmah walimatun nikah nyaeta Neng Siti Fatimah anu parantos ngadahup ngajatuh rami kagresana Kang Ridwan oge tasakur hitanan Muhammad Fahmi Kevin aya dina kalancaran tiwit awal dugi ka akhirna sok sanaos teu tina marganing utami jauh tina marganing utama mugia para saderek sadaya ulah kirang-kirang ngahapunten ka pribados katutrengrengan sadaya oge mugia katampi kalayan kabingahan kuno kagungan maksad kalih masyarakat sadayana. Oge mudah-mudahan ieu tongtonan si jadi tungtunan pikeun nungtun kana kasaean oge guna aya guna sareng mangpaatna ageng sareng alitna muga kabarokahan ti pangeran nyirup ngabaju miraga sukma ka urang sararea